sok bae lagi jelema mancing sekali mancing 2 kali 3 kali kabelah ditu mah kieu rek meunang deukeun teu kieu bae nu di pikiran goblok teh jelema teh kieu bae pamajikanna nanggeus nelpon deui men ke sakedeung deui ke sakedeung deui pertama mah meunang kadua kan teu meunang meuli nya di jalan lebih pajar meunang pamajikan besi marah bae meuli mancing ongko meuli ongko henteu error sih naon kabelah dia nama tuh kieu banyak ti jam 7 jam zohor asar datang ka peuting teu balik-balik maman soda gopala jelema anu sok mancing pohoan otakna sok lagi mancing tah ieu boho segala rupa boho pamajikan ge datang kadinya padahal pamajikanna geulis ngarasa ribet jadi muliaan keneh manuk lele lauk lele batan pamajikan deh pamajikan mah datang kali balik desa kali kok tapi mau menang manuk menang lauk lele bang punya di kieu mantep diusapan lauk lele pamajikan nanti kajauhan neulekeun beuh ai ka lele ku pohara jasa ngusapan ai ka aing cilok diusapan cenah teh eta jelema poho asal mancing bae geus sabaraha urang pamajikan nu hayang ditinggalkeun ku gara-gara pasalakina mancing eta ku pacakan kita bis jelema anu sok ngaburon tapi anu nempel di dirina ieu hese dikendalikeun ai panah makan set kaluar ti diri ari anjing mah tah kaluar ti dirina tapi lamun nempel ka dirina urayanana tah eta teh angel kangeusan mancing eta ti isuk datang ka magrib mun pake maca sholawat sabaraha sabaraha tapi nya teu eta waduh nyokot deui kadinya lootna di kadinyakeun sidot tuh aduh goblok tolol set nah eta resep naon eta resep nyedna cek nya ieu we deui menang betiknya geus seserian aduh mantap cakena pas dek dikadikun ngolos deui ka ditu cak penasaran deui bae cacingan deui tuh eta mancing masyaallah ngarimna mancing terus saya inget kana naon kabelah dia mah geus teu inget salat kadang-kadang geus teu inget dahar-dahar acan pamajikan datang kadinya ge geus teu ditanya-tanya acan inget eta pogo fala eta kos kitu mawaan entek baheula tadina kitab eta teh karangan Imam Ghazali aya dongeng jelema mancing babarengan jeung Yahudi ai jana memancing lantaran ustad ieu maca sholawat teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina diangkat poos deui bae tapi Yahudi mah asal set cak meunang ngana ge ngalir meunang teh budak cenah asup deui ada kieu deui Yahudi mah asal com meunang nya nama teh daek maca sholawat bae ge teh daek meunang isuk kitu keneh mancing bareng jeung Yahudi mah meunang 1 tiran 2 tiran nya nama teh meunang hiji-hiji acan meunang hiji ge lepas aduh masyaallah akhirnya jakarjana kelantaran sapoe 2 poe ka 3 poe kitu bae nyana kan munajat ka Gusti Allah ya Rabbi ya abdi mancing kurang kumaha niat ikhlas jeung ibadah kemudian atuh ayeuna mah abdi maca sholawat bae tapi kunaon teu dibere menang-menang pan meureun abdi nang Gusti laukna ge nu Gusti naon hesena sih Gusti atuh geus bae lauk digiringkeun kula nu meunang kunaon Yahudi meunang deui teh aya naon Gusti nya langsung rep sar ngimpi nyana bareng ngimpi dina impianana alhasil aing ngadenge ka sia maca sholawatnya aing karena niat sia bagus tetapi ku aing endek dihijikeun bae jadi kamuliaan di sorga atuh nya sholawat dibayar ku laukan leutik cak Allah
letik itu mah Yahudi mah kan manehna mah teu percayaeun ka aing pangeran geus we ku aing disungkun jasa kikituna geus sia mah maca sholawat teruskeun. Adapun urusan lauk emaknya sholawat letik amat mun dibayar ku lele ku betik atuh letik engke bae di sorga. Cenah alhamdulillah barang hudang alhamdulillah. Oh geus aing moal mancing deui teh ka situ mah ya sakjana mancing jeung kiki keneh. Tak eta orenganan urang lamun dagang urang rugi be Allah karunyaeun. Ngojek ge batur meunang deui urang mah aya ge sewa ka karak geus numpak ge kek ganti goblok beureum. Ganti sia mah geus naik di urang aya babaturanana ganti. Ta eta kan seneb eta kan seneb. Mun can nyeklak mah henteu kan. Ieu mah geus cekelan kan ka urang. Urang geus da asup gigi hiji set deuk berangkat kek aya babaturan. Budak ngojek batur menang deui nya nama teu meunang geus eta sarua. Berarti kan meureun daripada ku Allah dibere maning ke bae di sorga. Cenah kiai lah sia malu lu di dongengan lu lah. Eta nu majikan ka harti urang heuh nya maca sholawat dibayar ku lauk leutik amat. Duh bantak nanaon ge ulah sok hayang bayaran berangkat bae geus urang maca sholawat ngaji. Nah ieu engke bayaranana urang mah pan ngaji sababaraha juz ge nu mayar muamar mapan bau budak sakali tampil bae ge beuh masyaallah Ki Fudoli sakali 2 hadis doang kabeuli ban mobil. Ulah kaget urang mah ke di sorganya nama sakit kituna doang. Masya Allah karim. Nah ya hal-hal anu sekarang itu urang ulang harapan imbalan dunia ke di akhirat moal kudu diantepkeun pagawean urang pasti aya imbalanana. Aya nu langsung di dunia aya nu engke bae di akhirat eta pasti jeung Allah mah hitung-hitunganana pasti jasa moal datang ka diantepkeun. Urang makan kadang-kadang digawe kemudian di bos geus tah bulan kamari dibayar bulan kedua dibayar bulan katilu mah henteu urang menta engke bae datang ka leung urang balik datang ka teh dibayar di urang mah nu kos kitu komo di proyek-proyek mah mah naon kitu ngaranna di proyeknya gitu mandorna dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan nya nanti nyahuan tanaga urang keringet urang ditungguan kapan ku anak pamajikan nya nama ngeunah bae mawa duit urang di dunia mah hitung-hitungana kos itu ke di akhirat bae kos kitu. Maca sholawat hiji bakal di aya hitunganana di akhirat bakal aya hitunganana. Masya Allah karim aya teh bisa asal ikhlas jeung ulah boga rasa ibadah. Ikhlas ulah boga rasa ibadah. Lamun masih keneh boga rasa ibadah aya pengakuan ibadah aya hitung-hitunganna mangan leutik urang tahajud boga rasa aing tahajud aya imbalana ngan leutik. Urang duha boga rasa urang sok salat duha ke di akhirat aing dek menta ganjaran diganjar aya tulisanana aya ganjaranana aya leutik. Tah nu gede man nu pohoan urang teh geus teu diinget-inget teh sama sekali. Oko sodako ka masjid 10 juta inget bae ganjar majlis ganjar geus cuma teu diinget-inget sakanakan aing sih geus sodako teh encan teh kadinya poho eta nu gede mah ganjaran. Nu gede mah kos kitu teh. Bisrul Hafi teh diangkat jadi kutubul auliana lain ku wirid mah wirid jana biasa zikir maca Quran maca sholawat zikir maca Quran maca sholawat biasa ngawagahan ngaji jeung sajabana aya hitung-hitunganana ngan teu jadi wali. Henteu jadi wali biasa teh ulama biasa diangkat jadi wali bahkan jadi kutubna di mana nyana keur lempang begitu keur lempang manggih kertas di jalan teu kanyahoan kan teh urusanana
barang di dalam teu boga rasa barang di dalam ieu mah bismillah cenah Masya Allah itu sahanu ngaragrageun bismillah dibawa kunyana ka imah sanggeus ka imah terus dikumbah di minyak sengitan ieu mah bismillah bu lamun nyaho sejarahna ka bismillah cek nyana atuh moal daek jelema ieu noler bismillah di minyak sengitan diteundeun di tempat nu pangluhuran tidinya diangkat jadi walina ngamulyakeun kana bismillah nu katoler-toler ku batur ngahargaan kana bismillah ngagungkeun kana bismillah sapira bismillah kan curang malain Quran lain sakuran bismillah doang di jalan di deuleu ku nyana kotor dibawa kayak ku ngagungkeunana ku ngamulyakeunana ku gaeueuh deui nu pangmulyana ieu bismillah dibawa ka imah bersihan diminyakan ku nyana disminyakan henteu dibawa diteundeun di pangluhurna lamari pangluhurna besi kaganggu deui ditutupan poh geus di akhirat nyana begitu timbang amal zikir aya Quran aya puasa aya segala aya tapi ganjaranna biasa nu mawa nyana diangkat jadi wali adalah gara-gara eta tak inget teu bana bisru naon kelempang deuk menuju sesuatu aju eta di jalan manggih bismillah poho cek nyana tah tulisanana aya na ieu tah bismillah ngagungkeun ka bismillah Allah sangat ngahargakeun ka maneh ngahargaan jeung ku ngagungkeun ku pangagung anjeun ngamulyakeun ka anjeun ku ngamulyakeun anjeun kana bismillah sehingga anjeun teh boga prasaan ieu bismillah teh mun nyaho mah kana riwayatna kana dongengna pohar moal wani jelema noler-noler bismillah sehingga kumana dikumbah dibersihan dimijakan terus diteundeun di pangluhurna ta eta nu ngangkat jadi wali anjeun teh eta mantek cek lagi lamun surat undang ulah di bismillahan lah besi katoler-toler urangna bahaya urang nulis surat aduh kira-kira bakal dipiceun ulah make bismillah anu kira-kira bakal